Ayaga. Ulah. Tuluh keneh. Sarekeun deui we atuh Sakang. Ningali si Ucuk. Si Ucuk. Oh, si Ucuk. Teuing teh ka mana si Ucuk teh ka? Subuh-subuh menigus liwar si Ucuknya. Tapi yung aluk da tadi mah Rek mandi gitu. cigahna mah Udah eueuh sungai aya ge solokan di dieu mah. Balanja kitunya si Ucuk. cigahna mah Balanya. Meunang naon bae ti warung teh jikan. Palingung, parusi, jalan engkel. Angger ari geus murang maring gitu teh. Kumaha teh rek kitu Kang Sarkim, unggal usik, hargaan ting nyarekeun rek. Duit teh bener-bener penghargaan. Keun bae omong. Naon hartina kahargaan malura? Ari duitna eueuh. Gol atuh da. Pila kadar ge uyah, tarasi, lauk asin, cengit, bawang, gula, tapi ka 5.000. Komodo yang mah dengan meunang. Bari naon ge tong hayang dahar nu ngareuna teh jikan. Pila kadar ge ieu, urang mah perlu dahar sarekeun jeung kacai saruteun. Ayeuna di para Bandung ngareuna isukna teh hayang deui. Eueuh tungtungna teh jikan. Ai poe ieu rek bang siar mah. Balang siar ka mana atuh? Apaan sidik? Sawah teu boga. Pakulian teu gableg. Apaan sakari ge ari daek loyong masak aya bae panas heula. Teuing kunaon poe ieu mah teh asa laleus teh jikan. Ai teh poe isu kumaha tuh Kang? Cuma kumaha isuk deui teh jikan loba tatanya. Dasar lagi pangedulan. Jikan, Naon? lapar. Sigana teh kalau ada makanan di meja mangga leuleug kusia. Lain urang. Boga pamajikan hiji-hijina unggal subutengan kukulutus murup kusunu. dua kan Piraku kudu nyanu. Tadi teh mun misalna hayang sarapan, pokna teh gerak. Kalau ada makanan di meja. Udah eueuh makanan ge. Aya oge koran. Kira ku uing rek ngaleg-leg koran. comot wan di mata ge Koran riksa. naon kan Aksi teror geus sumebar. Jakarta diancam bom. Tuh, kapanggi kantong anu dicuriga mangrupa bom rakitan. Tim gegana kacida sibukna. Polisi merdi ka masyarakat sangkan lamun manggihan naon ieu teh kantong anu nyurigakeun kudu lapor. Tuh, kudu waspada sangkan iatna. Tulisan anak kapotong kuno soek. Alah. kelas bungkus Tah. Maha ka ulon-ulon anu ka kamari ngeblok ketua KPK. Kiwari geus beunang. Kapanggih manehna teh boga dendam pribadi. Ku dendam mah ele naon ge nya. Naon reumit deui. baru Acai. kita naon jual aja ini
artis bom seks. Ya, jangan sakit benar. Yang merah, tulang cilen. Uang tahu. Artis bom seks Indonesia yang sering main di sinetron kini main di layar lebar. Adegan tembong dada jeung tembong bujal matak pika uruyan lalaki. Alah. Kek. Naon deh kan? Bener lah. Naon? Naon kan? Aya nu tegak tapi lain keadilan. Naon deui? Urang teh nganggeranya foto artis namana sok. Ieu mah eueuh fotona oge. Harkos. Permisi. Pada. Yuhu. Mangga lebat. Udah ganteng belum? Udah. Kayak Jeffrey Nicole apa Iqbal Ramadan? Iqbal. Nayaga? Iya. Tadi itu kan saya salam tuh. Iya. Ada yang suruh masuk. Kemana orangnya Nayaga? Itu. Ya, kelihatan nggak? Kemana? Itu. Di depan. Bapak, lihat orangnya di sini. Ada. Mangga cali. Aden teh nu ti mana teh? Perkenalkan Pak, saya dari Biro Riset Indonesia. Dan ini surat tugas saya. Direktur Utama Biro Riset Indonesia menugaskan nama Wisnu, tempat tanggal lahir Depok 28 Januari 1878, jabatan superior. Ari superior teh apa Mas? Surveyor itu adalah petugas keliling yang melakukan survei. Survei itu adalah riset. Riset itu adalah penelitian. Penelitian itu adalah Pengelola batik adalah nama pokoknya we sacerewelna nanaonan Biro Riset Indonesia apruk-aprukan kalembur simpul. Biro Riset Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang riset, baik kuantitatif maupun kualitatif, Pak. Satu mas tong make bahasa politik. Pok bae we sacerewelna singkat, cehrek, Anda. Aduh Bapak, saya tuh nggak ngerti bahasa Sunda, Pak. Pongan saha, Mas. Mun misalna hayang apruk-aprukan kalembur simpul mah, kudu bisa nyarita ku bahasa Sunda. Saya ngerti sih Pak, bahasa Sunda itu sedikit-sedikit. Cuman saya bingung cara ngomongnya gimana. Ya itu, jadi saya nggak bisa bahasa Sunda. Ya kieu atuh Mas kieu. Mas kesini mau ngapain? Mau wawancara. Oh. Nah, pantar mangrek diwawancara sagala. Untuk mengisi data. Oh, panyate eta sok ciga paranti dina naon eta teh? Dina TV. Loh, Bapak punya TV? Tong borara TV. Listrik. Cakasu. Bapak sendiri sabun mandinya merek apa, Pak? Sabun colek. Sabun TV. Sabun atuh paling ge sok uut badan atawa ku lebu. Kalau odolnya? Odol nama biasana sok ku talawengka. Yeuh, Mas. Dibabekeun. Bikin kamu bu. Ari sikat Mas sok ku tapas.
Bapak sendiri merokok? Sakapeung. Ari kabeuli eta oge. Rokoknya merek apa, Pak? Rupa-rupa Mas. Nu puguh mah bako sebul. Aya tapa. Aya melek. Mas, di kilintingna teh ku daun kawung buatan Ki Samji. Nah, eta Mas. Si Ki Samji teh orang Togo. Nah, di ieu lembur mah daun kawung buatan Ki Samji kacida. Sokon. Rokok isi Ki Samji. Halo Gusti. Kalau misalkan ibu bumbu masaknya suka pakai bumbu masak apa, Pak? Ibu, Ya. teu apal atuh atunya urang calukan heula. Ya. Jika omong bebek pamajikan akan geus jiga Saskia Entong. Waktu merencanakan. Ieu teh aya tamu di biro riset. Oh, Siti Biro Hemi. Lain biro hemi, biro riset. Naon eta teh Kang? Tong hayang nyaho. Beut akang ge teu hayang nyaho. Nu penting mah geura jawab pertanyaan anak. Nah, atuh. Ulu. Emang bisa gitu ngajawab pertanyaan. Naon bi omong teh bisa? Mun misalnya pertanyaan anak ku bahasa Inggris, No problem. mun pertanyaan anak kuno ayeuna kerama teh ku Korea. Annyeonghaseyo. Mun misalnya pertanyaan anak riset bisa. Nya bisa. Sok atuh mangga cari. Akang atuh isu keneh ieu teh. Kenapa? Ada apa? Biasa jam. Hah? Si Akang suka pengen mantap-mantap. Mantap. Cari deui we, dan cari deui. Ya. Sok kumaha atuh Kang tek naros ke naon? Kang, tek naros ke naon? Akang ngaros mah itu. Iya. Itu. Tuh. Naon laki sana? Naon? Nyai Akang ieu teh. Mana? Tepuguh Bae we lah. Kunaon atuh ieu teh? Ibu, kalau misalkan ibu bumbu masaknya suka pakai bumbu masak apa Bu biasanya? Nah, atuh kitu we, Jang. Satimu-timu. Nu penting mah aya uyah, tarasi, jeung sapuratina. Atuh dari dieu mah mun keur angin haseum, dilaharatan ke combrang, Jang. Oh my God! Ibu, maksud saya itu ya bumbu masaknya itu seperti pecin. Nah, ibu pecinnya pakai merek apa Bu biasanya? Tara, Jang, Tara. Uli mah Tara pake kucan pecin. Cek Ustad ge. Haram! Haram? Sabab di Cina teh ti utek babi. Ciutek babi. Kabeli, Jang. Kalau misalkan ibu skincare, itu pakai merek apa Bu skincare-nya? Nah, atuh skincare kan naon katanya. Skincare. Oh, teh nyaho atuh beli mah. OMG halah. Ibu, nih skincare tuh buat merawat kulit biar putih, biar cantik. Nih mereknya tuh ada Marda, ada Make Open, ada Nah tuh mereknya. Hara atuh Jang da geus geulis. Ye, Jang beli mah sakalian bau kelek oge sok buru-buru we dipupukan ku apu. Tuh wedak paling ge pake wedak asem sok meuli gini di tukang jamu-jamu gendong. Dina teh kabelina paling ge dikasai ku pucuk daun asem atawa ku pucuk daun jamu batu. Aduh Gusti! Ini semua tidak bisa dimasukkan ke dalam data ini. Ulah atuh Mas. Jangan kalau nggak bisa dimasukin ke dalam data mah, jangan dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Hampura aduh eta kejoakeun. Oh, iya. Si payun ajangnya. Aduh. Jadi gimana Mas wawancaranya mau diterusin? Saya rasa cukup lah Pak, sudah cukup ya. Ya sudah Mas, di sini mah cuma segitu adanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin Mas di sini mah. Iya Pak, kalau begitu saya atas nama perusahaan saya ucapkan terima kasih ya Pak. Sama-sama Mas, sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya gak? Iya. Mau pakai pusing. Wayah kumaha ieu teh nayaga? Jam 8 langkungan kan. Nya buk sigana mah meujeuh nanya. Meujeuh. Keur sarapan? Nya. Kayak atuh akang rek sarapan heula nya. Asak sangu teh jikan? Asakan ieu di dieu dahar ganggu. Ceug. Saya gak? Bulan. Teka rasanya geus peuting deui teh aduh. Aduh. Yo Kumaha? kita jadwal ngaronda ayeuna teh naya gak? Oh, bagian karona. Nya atuh yeuh nya. Hayang apal mah ngaronda teh kudu caringcing pageuh kacing, Terus? saringsek pageuh iket, ngajaga katartiban jeung keamanan. Bener gitu ya. Apa henteu naya gak? Naon? Di dieu mah nya di lembur ieu. Heeh. Salila dijagana ku Oman Suparman. Pokona mah aman lah. Leres percanten. Nya atuh kudu atunya. Yeuh, minggu kamari oge. Salila ieu lembur dijaga ku Oman. Moal aya bangsat hiji-hiji acan anu datang ka dieu. Pula. Nya atuh kudu atuh kamari ge. Sok bangsat ka dieu, ku Oman mah digelutan, beuteun eueuh deui ka dieu. Bener. Nya atuh. Oman mah atuh di dia mah jawara lah, satpam oge moal aya nu anieun ka dieu mah. Sok da aya nama eueuh nanaonan. Asa aman kieu nya ganya. Nya itu aduh canggul kieu nya. Olahraga. Hayang musik kan aya gak cik. Ayo maneh saha? Bangsat. Ayo maneh saha? Bangsat. Ayo maneh saha? Bangsat oge. Nayaga. Bulan. Terus penting
kantong itu kan. Lain. Saya sama. Sayang. Muhun. Hayang nyobaan atuh. Cing sok atuh cobaan dia mau. Alah. Salam Biomo. Nun. Mana Ri Biomo? Bade ka Korea. Korea mana tuh lah? Korea condong. Saya Biomo. Aduh, Kang Sarkim. Kang Sarkim. Kang Sarkim eta astagfirullahaladzim sia curi teh. Aduh. Nah, tuh omong karek-karek ngelayap meni gogorokan wae. Nayaga Bulan. pamajikan uing kunaon? Oh, ku corona meureun. Omong. Naon? Ari eta koper saha? Nyaho atuh. Tadi aya di hareupeun panto. Maknya boan nayaga Lain cenah mah teuing usaha atuh. suganu nu tatangga. Heeh, meureun teu nyaho atuh ah. Bae atuh alus ke urang we ieu mah. Gila. Asa aya anu jangal. Naon atuh? Akang rek mikir. Akang teh asa tadi teh maca. Asa maca berita. Lamun manggihan kantong anu nyurigakeun kudu geuwat. Halas ya omong. Bahaya. Hah, lebay. Lebay. Lain lebay. Tadi teh cek dina koran. Lamun manggihan kantong atau sajabana anu nyurigakeun kudu geura lapor bisi eusina teh bom. Bom. Itu bisa kenyang atuh. Kumaha? Buat geura lapor ka si RT. Kumaha ngalaporkeunna? Di imah urang aya nu neureun koper teu tanggung jawab. Kudu gawat lapor. Kenapa? Heula tungguan heula. Sabada DPR di demo, DPR diancam bom. Ulah sabeledug-beledugna, mun lain beledugeunana. Dina jero eta koper eusina teh bom. Bom. Pamajikan uing tong dikiwin ayo. Koper eusina teh bom. Hah? Bom di mana? Di lemur urang mah mercon ge can aya. Nah tara maca berita.
Keke. Tapi nyanya naon maksudna jeung naon tujuanana pantat uing rek dibawa sagala ki RT. Tapi bawi rasa ki RT make rajang saking ya. Kumaha? Jelema zaman ayeuna mah jaraha. Bisa wae maneh teh keur teror. Allah. Basa 2 minggu ka tukang oge. Saha eta teh nya? Mang Udung. Kumaha si Mang Udung? Mang Udung teh ulin ka ayeung. Di ditu panggih jeung Rana anu geulis. Aduh. Pahenot. Sia mah kana Oh, bujur. udah langsung kan gitu mah. Da normal atuh. Tuluy diajak monok di hotel. Eta si Mang Udung. Ari hudang-hudang teh bubul hiji. Kaluar ti hotel ge didadamping ku sasamping hotel. Anu paling parah mah duitna leungit. Astagfirullahaladzim. Kieu teh. Ieu koper kudu dikumakeun. Nah, kudu dibuka ku dewek atawa kudu diantepkeun bae. Kek. Cuk ustad oge. Tas tur ulwan dibuka. Kudu artina naon ki RT? Tas batur ulah wani dibuka haram hukumna. Oh. Panyate eueuh dalilna. Katakan ngaji sia teh. Cik atuh kumaha sieun ki RT geura lapor atuh kumaha? Sigana mah mending urang lapor ka polisinya. Ari polisi wayah kieu masih kene dinas? Polisi mah dinas teh 25 jam. 24 jam. Jam aing mah beda. Geuwang atuh sieun ki RT geura lapor. Tapi urang nitah ieu lapor teh mah nya kuing. Urang nitahan si anu belagu teh saha nya teh saha? Si Oman. Anak maraneh geuning wau. Lain atuh. Tak urang lapor ke si Oman. Besok atuh geura lapor ki RT. Kumaha kitu omong? Sieun. Naon? Mana ongkosna atuh? Di anggur kayak teh mah kudu main buruk. Yo. Tah. Aduh si Omo nyimpen duit dina kotak pos. Ini deui. Mu. Hah? Iya. Ieu teh rek wayah kumaha kadarieuna omong. Tapi ka imah ki RT teh jam salapanan, Kang. Di imah urang ka Polres aya kana 2 jamna. Di Polres ka Polsek aya kana 3 jamna. Rek wayah kumaha kadarieuna atuh. Kana isuk-isuk sigana mah, Kang. Cigana mah kaburu mun urang sare heula. Jig we akang keun we uing nu ngabagian nyeureukna. Teu puguh atuh omong. Kan biasana oge. Biasana oge duaan. Ai akang era atuh ku barudak. Barudak mah ayeuna teh keur senang-senang di kota. Yuk. Muntong atuh, Kang. Kumaha? Mun sabot keur sare, bomna teh bitu. Mangga. Nayaga. Keur ngaronda katirisan. Alus. Usung ngiji ngeunang metis. Alus. Datang wanaga geulis pisan. Alus. Geulisna ngaluwi hati artis. Geulis manis. Nayaga. Ulan. Ai berita hoak tentang Mang Sarkim teh bener teu? Aduh, asana mah leres kulan. Jadi henteu hoak. Henteu eta teh cobi taroskeun ke garasok. Taroskeun langsung. Ieu teh keke ieu barudak karang taruna ngarabring. Ieu teh neng Nana putrana Palura. Leres, Mang. Meuni geulis. Abi ge. Ari eta saha eta? Mang Sarkim mah. Pan abi teh dida Mang Sarkim. Putrana Pak Wahyudi. Oh, putrana Pak Wahyu anu jangkung alit.
ieu teh karuliah. Muhun mang kuliah nuju nyusun kene. Nyusun. Nyusun skripsi. Oh, nyusun skripsi. Ari kuliah teh palareng ieu teh. Nyanda atuh mang pajauh mah. Pajauh mah kumaha? Abi di Bandung, Neng Dida di Jakarta. Oh, kela Neng. Asa sisinarieun aya perlu naon Neng bade ararenjang ka Embi. Da di Embi mah geus teu gaduh budak bujang Neng. Jadi ka bujang. Ayo bujang. Siapa bahaya eta? Dia tadi lega. Da punjeng ke RT. Pajarkeun tesna di imah Mamang Sakim ngampihan Nyorodot. Makasih. Nyorodot. Sereyan yuk. Sereyan. Dasar para degong. Dasar carentil. Eta tuh digolos. Bahaya. Bahaya eta tong disorolok-sorolok. Tuh. Direm. Bener ini mah bahaya sih. Bahaya. Nah. Bakal buka. Mate haleurin atuh tong hareuleuy deui. Kumaha mun imah mang runtuh ieu? Mang, bom nanti disimpan di mana sih sebenarnya? Yeuh, bom teh apan eta digolosor-golosor kumaraneh. Luarna koper jerona teh eta teh bom. Layaga. Senang kieu teh bom gitu. Nya cenah saurna mah di lebat teh aya bom. Tuh, sumpah eta teh jerona bom. Aduh, tong digolosor-golosor. Sumpah. Kumaha ieu? Ibu bahaya Mang Sakim. Bisa-bisa Mang Sakim teh urusan di luar wajib. Bener. Bisa-bisa Mang Sakim dituding sailon jeung gerakan ekstrim kiri. Kumaha atuh Neng? Cik terulungan Mang si lain Neng. Kelanan. Ulah wakanyeun kacinakan. Tadi teh isuk-isuk Mang teh kadatangan tamu. Ngaku nama ti biro naon jika? Nyaho atuh. Di Politbiro berenang Mang. Nya ada make biro-biro kitu. Mun nya di Politbiro eta teh ti instansi komunis. Baru ti komunis. Poin for informasi acan tang tuh. Di rumah cai Indonesia mah geus eueuh komunis. Poin for information. Jeung saha? Apaan anu diburu-buru ge kabeh geus dibebas-bebas. Malah oge ideologi mah pareung sadari tidak? Betul, itu mahasiswa. Poin of information. Pikiran kitu teh kacida skeptisna. Jelas ieu mah teh ngajak kieu ka Mang Sakim kelompok ekstrim kiri. Tangtu ieu teh aya maksud sangkan memacai urang teh disintegrasi. Betul, disintegrasi. Point of information. Nah, sasaran apa kudu Mang Sakim? Jelas secara politis kurang guna. Memang Mang Sakim tokoh. Neng. Hey. Ulah nyecele salah timbi. Nah,
sanajan si AA tepuguh pacabakanana. Tapi ku masyarakat kacida keambanana. Goreng-goreng ge fungsi jadi punduk. Ballpoint omong. Nah, ari maneh beut ngaku goreng dewek. PowerPoint Kang Sarkim. Aku goreng kumaha? Ballpoint omong. Eta cek maneh tadi goreng-goreng ge. Punya ge uing goreng. Maneh moal daek dikawin ku urang omong. PowerPoint Kang Sarkim. Uing mahan sakadar ngabelaan salaki. Aya mung mah kumaha di nyawe atuh ah. Point of question Mang Sarkim. Mang Sarkim teh leres kitu kantos janten anggota aktivis. Mun pangkat puluh dianggap aktivis mah eta mah kumacik neng bae. Yeuh nya nu jelas baheula mangkung si kapapancenan janten puluh anu nuduhkeun jelema gerombolan. Tuh, beh dituna yeuh. Zaman bapak emang kungsi kalibet nuduhkeun jelema anu kalibet kana PKI. Tuh. Boh bapak mah ngan sakadar ngajalanan parenta. Tuh, bantu nyalakan. Pasti aya indikasi kadinya. Point of information. Tapi sagala nu oge kudu aya dibuktikan ka hukum. Point of information. Si iraha bangsa urang pancet dina urusan hukum. Bohong mah. Ieu hukum mah bisa dimimbakeun ka rakyat leutik. Hukum mah teu laku pikeun maranehna menyangking kawasaan jadi hukum mah aya. Di mah nu kitu tadi sebat landak. Ballpoint. Tong pipiluan urusan politik bisi kabaleran. Abdi teh diutus ku mama ajengan piwarang lain Mang Sarkim. Saurna di bumi Mang Sarkim aya nu dipo. Di palih mana disimpen bom teh Mang Sarkim? Bom teh eta payuneun ca Ustad.
leres gitu Mang Sarkim. Sakanya homang mahnya fitnah teh asal natina kecap dicapit ngeunah. Ngomong teh kana bae nya. Ieu Mang Sarkim. Ari fitnah teh leuwih kejem tibatan mainan. Mending sini main jalma anu gabung dina ieu Mang Sarkim. Non bae orang asup fitnah. Sidik Mang Sarkim teh hayat leutik anu wajib dibelaan ku sangarea. Urang ulah cari cingeun jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nayaga, urang teh kereangan jelema Nayaga. Anu ngaranna Sarkim. Mana nu ngaranna Sarkim? Ngaku siapa itu? Iyo, nu ngaranna Sarkim teh. Abdi Bapak pun Sarkim. Coba jentrengkeun kumaha mimitina pangna di jero imah ieu bet aya koper. Kawit nama tadi Bapak enjing-enjing sampai acan mumuluk. Abdi teh kadong kapan tamu ngaku nama ti biro. Biro naon jikan? Nyaho atuh. Nyala lebak dinyana poho deui. Terus ngawawancara sagala anu dipake jeung nu dituang ku abdi sareng Ceu Omo. Nya ku abdi teh disumput-sumputkeun Bapak. Dicaritakeun bae saujratna. Tamu ieu koper duka nu anjeunna duka sanes Bapak kitu. Pangna Sarkim boga pikiran di jero koper ieu sinabong. Kumaha tah alasanana? Is Bapak, abdi mah teu ngalalengkunganan. Ieu mah mung sakadar kainggis sarwala Pak. Boh dina eta lebet koper eusina sanes bau oge. Abdi mah teu kumaha wantun. Kumargi eta teh sanesan abdi Bapak. Maklum, abdi mah jalmi alit bodo balilu teu aya kanyako Bapak. Pak RT. Kumaha cuman? Buka itu koper. Aku pantas melawat itu dos teh biasa. Halo, aku RT sebagai koper. Sip. Siapa? Buka itu koper. Siap. Laksanakan. Ayeuna Bapak. Nya ayeuna pira kurek isukan. Laksanakan. Laksanakan.